Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring seja midangkeun hiji carita ponok ponok nyogok ieu mangrupi karya Kang Cepi Setiawan. Pokona pemerana teh Ustad Jaki di Cianjur ieu teh palawargi sadayana nya. Kumaha dah lalakon salajengna ieu Ustad Jaki nya. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Tah channel YouTube simkuring teh Ki Demang Gunung Halu sareng kisah tanah Sunda mung dua eta nya pola wargi sadayana. Kumaha atuh salajengna kade ulah hilap sarta can dilajeng anu teu can di subscribe nya YouTube simkuring Ki Demang Gunung Halu lah hilap di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur aktivitas palawargi sadayana nya. Ibu-ibu bari masak ngeuseuh gegerona, bapak-bapak bari nyantai di tepas bari ngopi bari ngalamun palawargi anu nuju damelna di tempat konveksi bari ngajait di pasar pokoknya bari icalan di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan wilujeng ngadangukeun ieu dongeng carita ponok karya Kang Cepi Setiawan. Oge ulah hilap di like di komennya. Sareng saumpamina palawargi anu ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng hoyong nyawer cenah ka Mang Ian tong ageng-ageng 2000 tah kana nomor dana di dieu nya. Palawargi ya ageng mah teu naon ari aya mah. Bisi hayang mere gede gitu. Pokoknya mah di komen ulah teu di komen wayana mun teu komen bisul na bujur ya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ustad Jaki dina carita ponok karya Kang Cepi Setiawan. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung aya saurang pilot nu salian ti pilot teh manehna nyaeta Ustad di daerah Raja Mandala Cianjur. Jadi salian ti pilot teh nyaeta Ustad. Ieu pilot nu ngaranna Ustad Jaki teh ngalaman musibah dina mangsa ngajalankeun tugasna. Jadi harita teh keur ngapungkeun kapal capung palawarginya basa ngaliwatan gurun pasir mesin pesawat teh ngadadak paeh bari jeung katempo di aya haseup hideung anu mulek di bagian tukangna. Kusabab ieu pilot Jaki teh geus jero pangalaman si pilot ieu kempeur jeung hariwang dina nyang hareupan kaayaan. Gap pilot Jaki teh kana radio geusan laporan situasi kondisi anu keur dirandapan hanjakal pisan taya nu ngajawab alatan sinyalna gangguan. Ceg nyimpen deui radio ieu pilot Jaki teh buleud patekadan baris ngalakukeun pandaratan nandonkeun nyawa jadi taruhan. Abong milik nu kuat meureunannya jeung kuat doana ieu teh da Ustad atuh Ustad Jaki mah
Dina kayaan anu pamuhalan beh namah bisa salamet sok sanajan pesawat ngalaman ruksak parna. Brum, teta pesawat capung teh lagrag di tengah gurun pasir ngan ieu pilot Jaki teh salamet balawarginya. Culak cilu udah jauh ka ditu ka dieu sinyal eueuh kabayangnya. Tersesat di tengah gurun atuh pilot Jaki teh reputing brai berang bantuan jeung tim SAR anu diarep-arep ku ieu pilot Jaki teh saban wanci tayuh namah tayanu datang. Akhirna pilot Jaki teh pasrah sumrah nampak nasib anu tumiba. Poe ganti minggu, minggu ganti bulan. Khawatir eta pilot teh ditang tayungan masih kumelendang di alam dunia sanajan awakna begang buuk panjang banget camukmu kucel karunya ting balawarginya kabaya. Poe ganti minggu, minggu ganti bulan, eta pilot Jaki teh ditang tayungan kene ku pangeran masih kumelendang. Sanajan awak begang buuk panjang, sehat nama sehat eta oge pilot Jaki teh najan nya kadaharan teh walurat. Mungguh jalma anu boga akal jeung rasa, dina hiji poe ieu pilot Jaki teh bet kapikiran hayang kikituan. Udah maklum geus lila temanggih jeung lawan. Cicing di tengah gurun mang bulan-bulan ngadadak hayang kikituan. Satekah polah ditahan-tahan tapi akhirna mah kalakah beuki rongkah. Tungtungna pilot Jaki teh kasiksa ku kahayang nepikeun ka teu puguh pipikiran. Diparengkeun eta mah balawargi dina mangsa keur meujeuhna hayang teh ujug-ujug aya onta bikang anu ngaliwat bangun ngahelaran. Jiga lineuk onta teh tapi ungali dikeutan ku pilot Jaki teh kalakah lumpat ngajauhan. Si pilot Jaki teh beuki panasaran lineuk-lineuk japati eta onta da bahebongan onta teh da diudag lumpat ditungguan kalakah cicing bari jeung siga nu ngiceupan ka pilot Jaki. Antukna mah da beureun capek ngudag-ngudag onta sarua ngarasa capek onta leumpang ngalenghoy dituturkeun ku pilot Jaki anu ramoh poe. Sajeroning kitu eta si pilot Jaki nepikeun ka cukcrek kitu gitu. Nempo bujur onta lieur anu gutak kitu. Beda naon anu aya najan katutupan buntut panon si pilot Jaki teh teu lesot panenyo ka palebah kawasan porno. Nafsu pilot Jaki ngakedur ngadadak sumanget deui ningali bujur onta teu malire tuur anu geus ramoh poenya geus rarambeola berebet teh lumpat meuni meleteng ngudag onta barang mireungeuh aya nu ngudag teh atuh gagancangan lenggah dumeh sadar meureun onta teh diudag deui ku jalma anu owah. Geus leuwih ti saminggu si pilot teh ngabeberik onta nepikeun ka teu puguh laku tapi manehna teh nyerah malah mah hawa nafsu beuki ngahuru tekad beuki buleud moal robah ka hayang satungtung tacan ka sorang. Keukeuh ieu pilot Jaki teh dina pamadegan hayang ngasaan liang onta bikang. Dina hiji waktu basa keur ngareureuhkeun ka cape
harita teh beneran aya guhanya. Dumadakan aya pesawat komersil Airbus anu murag teu jauh di tempat si pilot Jaki istirahat. Ceuk syariat mah pamohalan aya nu salamet. Tapi eta mah tapi dasar carita teh di jero pesawat anu masih mulek ku haseup teh ngadadak aya pramugari kaluar rusuhan bari jeung katempo sesek gitu, sesek amekan gitu ya. Barang eta pramugari teh keluar kubrag teh kapiuhan. Ye pramugari teh ngaranna Ica palawarginya kademol. Kumaha we pramugarinya bodas mulus kademol deh. Nempok itu si pilot Jaki anu ngawaskeun ketika jauhan teh muru ngadeukeutan. Barang srog manehna nelek-nelek anu keurnang karak bengkang bari jeung ilang pangacian. Tetepna Ustad Jaki seukeut tina angkeut pindah kana pinarep. Terus turun ngagulusur nepikeun ka tuur anu bodas. Asana teu kudu picatur atuh kumaha geulisna anu disebut ieu pramugari teh. Tangtuna ngabanding widadari ceuk bohong teh amahnya. Pilot Jaki teh bengcil. Sabot si pilot Jaki pogot teu lesot panenjo kanu donto. Pramugari Ica teh ngulisik disusul ku gigisi. Barang brai beuntak gebeg teh muni reuwas ka cida nempo jalma anu teu puguh rupa nampe hareupeunana. Kebayang 3 bulan atuh Ustad Jaki teh aya di gurun pasir. Ting satahun moal korejat eta pramugari Ica cengkap laju unur-unuran bari nyarita. Saha anjeun cenah ceuk pramugari Ica kitu teh bari jeung kasieun si pilot Jaki nemal kalayan daria. Tenang Neng, tenang. Pramugari Ica teh kalakah beki soak we malahan mah ngejat satengah lumpat. Si pilot Jaki ngudag bari jeung ngajaga jarak. Awal nama berenang pramugari Ica teh ngarasa sieun teu puguh rasa teu puguh peta. Tapi akhirna si pramugari Ica teh jadi wani. Reg ngeureunkeun lengkah tuluy malikeun awak pok nyarita. Hep, geus tong loba carita ayeuna mah. Kuring apa? Geus tangtu kadinya ngeunaan eta. Sok kuring pasrah ayeuna mah naon pamenta anjeun baris ditedunan. Pokna pramugari Ica teuneng ludeung. Bener geus neka daripada cilaka meureunannya. Leros eta teh Neng. Temal pilot Jaki meni hagetna keranan bari katingali siga nu ngacai. Nya, sok hayang naon jeung hayang kumaha hayang gaya nu kumaha sok. Pokna deui cek pramugari Ica ngadeuketan. Si pilot Jaki teh kalakah ngahuleng eta mah. Palawarginya ditawaran kitu ku pramugari bangun mikir jero na keranan. Telila pok pilot Jaki teh nyarita. Leres bade neduna naon anu janten pamunut akang cenah cek pilot Jaki kituna teh bari neuteub anteb kanu gumuleng kademol. Si pramugari Ica robah pasemon tuluy nembal leuleuy pisan. Nuhun abdi baris ngiringan kana kapalai salira cenah. Atuh eta pilot Jaki gede milik. Kedatangan pramugari Ica. Gatuh pami kitu mah. Temal pilot Jaki bari neureuy cidu gelek. Mangga kan? Cenah leungeun pramugari Ica teh ngaragamang ti ditu mah meureunan rek muka kancing bajuna. Nanaonan eta teh? Si pilot Jaki kalakah rampang reumpeng ningali pramugari Ica rek muka bajuna teh geus katingalinya setengah
dadana teh bulahan anak geus katingali. Salira mah sanes palai taeun sanes hoyong kikituan. Ih, ulah salah arti neng. Nya neng kersa nedunan kahayang akang mah wayana we ayeuna bantuan akang lewat onta bikang ayeuna kene pisan. Ceuk pilot Jaki. Atuh eta pilot jeung pramugari teh burung-beng lalumpatan babarengan mudag onta bikang. Ieu pilot Jaki istiqomah dina kahayang tetep teu kagoda sanajan geulisna eta pramugari Ica. Istiqomah hayang ngesaan onta bikang. Sakitu apa warginya. Tanya teh mati. Ai cing atuh Ustaz Jaki geus aya pramugari der gitu. Ngadon minta tulung ke pramugari teh udah gonta babarengan. Aduh mengucil mengasih nuhun padewa. Panyata rek nu gedemol sing bareng kana onta cenah. Aas ya. Sakitu bala wargi sadayana anu kapihaturnya dina ieu pedaran dongeng anu judulna pilot jeung onta anu di anu pemerananya eta Ustaz Jaki jeung Ica. Penonton kecewa. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon jarang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teu neueun dihaneuleum sieum baranti nyokot tinggalkeun mangsa datang kasambet deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini lajeng deui nya ieu mah jang direkam unggul. Aduh. Kekeh ya.